Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun aya wasiat di cai kudu loba istighfar. Yuk orang dangukeun bareng-bareng. Ya permintaan dibejakeun sote abeh urang mawas diri hiji aing ulah diganggu cenah cak cai di Pandeglang Gunung Karang. Aing ulah diganggu, awas sia ngaganggu ka aing saat atau banjir. Kedua, laut embungeun diurug cak laut awas yang ngurug aing bakal mudal. Katilu wayahna sia kudu kadenge ku aing cenah tobat sing lobakeun maca istighfar ka Gusti. Tapi ayat terutama para kiai. Aduh, atuh panda maka urang tah supaya mawas diri jangan geus mentak ya, supaya loba istighfar. Meureun jeung bangsa mah geus dibejaan aju meureun nego-nego. Jeung bos kan bisa nego. Kumaha ya Allah, ajeuna urang kos dukun. Teu aya baheula badak nyin pabrik sosotan hareup mana. Oh anu minta dipencetkeun kotok cenah kan gitu. Nu ngadaharna mah sia bae aing mah minta getihna ban dukun teh. Tetapi panmeureunnan di nagara teh sapoe saminggu sabulan satahun teh Allah masrakeun ka para malaikat nu ngajagaan nagara supaya aman ieu nagara. Di gunung aya malaikat, di laut aya malaikat, di leuweung aya malaikat. Boro-boro eta deui jangwatan nagara urang ge kapan aya malaikat ye kenca katuh teh ye dua malaikat anu mimilu bae jeung urang nya nyakelan pulpen bae. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kutila maka lamun den paten wasai jadi masagalin kalawan kang abad awasukan hadadin najawab kang abad kang land kabundukatin wasautin kayang manis lan cantik wasahmin bila naslin walahadin lan jampari kang tetep kalawan orang narurit lan orang nanalan
Sahwi ngobul kotina dawa jampari lan awajarohahu naslun dawa natron sahid opo naslun ruwite wa azara fi urbi sahmi fi murihi lan nafaki ajar fihim dalam sahid opo amba ne jampari dalam watu sahid wa mata bihima lan mati ya sahid kalawan karami jarhulan tasih awin khuna gwada wa narin makacakat ya sahid diubulatin kalawan jaring atau waracik awasabahu sahabu atau dari sahid apa jamparin bawako abi ardina jabali maka demi balas dalam tanah tawagulu summa sokoto minu kari logor ya sahid saking jabal haruma maka haram ya sahid haruma maka haram ya sahid sate aja nuran neraskeun pangaosan urang kirim heula Fatihah nomor kahiji kanggo Haji Ubed Zubair bin Zubair dua kanggo gitu Isokam Putriti katilu kanggo almarhumah Mula Bilkidul Manat Pandeglang kemudian itu almarhum Abah Musdim bin Kaimun warga mau terakhir keluarga besar Haji Husein toko Mas Tabren Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bantuan minggu kamari alhamdulillah kenging 70 terus dibawa kupun adi ka Bogor tetapi can walatra sanajan dibagikeunana beda-beda aya anu parah mah 1 juta aya anu setengah parah mah
500 aya anu 300 jeung sajama variasi ayeuna mesti keneh aya keneh permintaan di satu daerah. Untuk selanjutnya minggu ieu ge masih keneh urang naon ngaranna ngumpulkeun jang bantuan kadahanan mengbelikeun imah mah atuh ya, aya sekitar seetik sih aya 900 imah kalenikan imah tapi aya tah jawaran nu rada sugih siap ngabangunkeun imah. Masya Allah langsung bebeja ka kula insyaallah horenganan dek kawin. Iya tuh lumayan kawin siapa kawin teu ngabangun teu. Hati itu emang tadi nage dek kawin. Ya Allah karim tapi lu jelas banget ngabangun di mana helanan jalahana gitu bisa dibangun sementara panjang renteng dongeng kadinya nama orang ala kadar yang nyambung meuli es budak beli baso jeung jajan-jajana maka urang kudu boga perasaan pikiran urang mun aing kos kitu kumaha timbul be urang hayang mere. Nah minggu ieu masih keneh kumpulan urang jang ala kadar naban gugedena daf'il bala di samping urang ngabungahkeun ala kadar sebab alamat-alamat bahaya masih keneh encan selesai maka urang kudu loba jang nahan. Emang cina kiai bisa ditahan wallahu alam urusan Allah yang akan jeung Nabi mere dafil bala as-shadaqatu tadfaul bala. Adapun damah bahaya bala anak dek jadi dek teu kumaha Allah teu muja Allah nu bogana wari dipermasalahkeun banjir sebab anu asli nama ulah sok nyaritakeun kitu asli nama tararobat ka Allah urang mulai anggeus nyaritakeun kos kitu mah bahaya anggeus selesai henteu ngocomang bae mere henteu di sia ngocomang bae mun deukeut mah jeung urang soekeun habak. Ya Allah ulah waka nyaritakeun sebab-sebab zahir sebab kos kitu mah gampang budak ge bisaeun tapi ieu meureun aya bebendon Allah anu urang teu nyaho sehingga Allah teh bendueun pisah kirim tentara Allah ya bangkong ya orai reung trambetuk laleur cai angin jeung sajaba-sajabaan entahlah urang kasalametan nu boga salametna Allah penta ka Allah ya Allah nu boga salamet Allahumma antas wa minkas
wa ilaika ya'udus dibaca kurang galaman teu salat ngan teu asup ka HP bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi bih manis hebat macana ditajong goblok-goblokan dibaca ongko aduh insyaallah watak urang beureut ieu tauhidna kakarak datang ka biwir hungkul atawa datang ka tikoro encan nembus kana qalbu tapi beren Gusti urang teh sakit berenan dibereuna ku Gusti carita lamun urang dibereuna ku Gusti teh hakikat tapi carita syariat memberen ieu teh kasalahan aya di urang kasalahan lalawara kasalahan api lain kasalahan baik anu dihaja maupun teu dihaja senyaho kredit teh haram pan terus baik senyaho korupsi teh haram pan terus baik senyaho pasuna pasini teh haram pan terus baik senyaho kepan mabok zina judi haram teh kabair tapi terus baik termasuk ngabunuh silih tingkah silih zalim terus baik Allah benduet antaran urang kitu ngalawudu cai wudu ngalir ka kali bunga dan kali urang junub boga hadas gede cai teh ngageroan yeuh ka dieu aing teh ditugaskeun janga bersihan maneh mandi urang bunga ngan cai teh urang dahaga rek ibadah cak cai aing tugasna diinum ku urang bunga ngan cai teh walaupun kaki ihkeun haju cai kieu najis tapi bunga ketika aya anu zina haju ngisang ngocor caina samarukna taneuh teh teu ngomong goblok-goblokan batu teh samaruk teu ngomong tolol-tololan hiji dua mah meureun encan renyong teh nyawa sia bahasa renyong tah eta geus kebal teh bahasa renyong kakos meong garong berenyong tah ketika geus aya puluh ratus bahkan rebuna anu ngisang urut zina di kali pan kali teh keheuleun cai teh bendueun ngalir terus ka laut laut ge teu senang budal urang manu ngaji teh pan percaya lantaran batu ngomong jakarungu ka kuping kepan kunu maha agung Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasulullah batu salam ke Kangjeng kayu salam ke Kangjeng tunggul korma dikantunkeun ku Kangjeng teh kapan nangis berarti kan nyarita Kangjeng nyarita tuh ka urang ge ngomong sarua kasih eta mah ngajablong atuh sarua bahasa depan muka Kangjeng mah nyarios masyaallah ka kiai ngomong deureus keneh tah bahasa urang mah cacarita kasih eta mah ngajablong beda bahasa atuh nah kullu syai'in yad'uk setiap perkara ngagerowan ka urang baik ngagerowan doa maupun ngagerowan laknat tah lamun urang kadinya inget sing
kade kapan urang ngalengkah nu ditincak ku urang teh senangeun apa henteu. Ketika senangeun ngadoakeun ka Gusti, ketika teh senangeun ngalaknat. Atupan gunung ngomong gunung ka Kangjeng Gusti abdi teh jadikeun emas ye. Pasikeun ka Kangjeng jang berjuang. Ngomong gunung teh Muhammad ieu kaulah jadikeun emas jang berjuang. Ngomong. Atuh meureun taneuh ge bari ngomong ka urang teh. Tolol goblok sia. Mobil sia kreditan malulu goblok tolol. Tuh kan. Tuh saya ngomong segala motor segala mobil nyaho ongkoh ngaji ongkoh sia terus bae ongkoh digibegen bae sia awas ya aing ngagoyang bae awas ya Karawang goyang nah sia batu goyang ambles tuh mantap as-shadaqatu tadfa'ul cik bahasa gaib aya bahasa gaib tapi kula ge tibatur kula teh bisa ieu ge masih keneh rada rarempah aya permintaan dibejakeun soteh abeh urang mawas diri hiji aing ulah diganggu cenah cak cai di Pandeglang Gunung Karang aing mulai diganggu awas sia ngeganggu ke aing saat atau banjir. Kedua laut embungeun diurug cak laut awas yang ngurug aing bakal mudal katilu wayahna sia kudu kadenge ku aing cenah tobat sing lobakeun maca istighfar ka Gusti tapi ayat terutama para kiai aduh atuh panda maka urang tah supaya mawas diri cadang geus mantap ya supaya loba istighfar meureun jeung bangsana mah geus dibejaan aju meureun nego-nego jeung bos kan bisa nego kumaha ya Allah ajuna urang kos dukun teu aya baheula badet nyin pabrik sosotan ngarep mana oh anu oh minta dipencetkeun kotok cenah kan gitu nu ngadaharna mah sia bae aing mah minta getihna pandukun teh tetapi panmeureunnan di nagara teh sapoe saminggu sabulan satahun teh Allah masrahkeun ka para malaikat nu ngajagaan nagara supaya aman ieu nagara. Di gunung aya malaikat, di laut aya malaikat, di leuweung aya malaikat. Boro-boro eta deui jangwatan nagara urang ge kapan aya malaikat ye kenca katuhu teh ye dua malaikat anu mimilu bae jeung urang nya nyakelan pulpen bae. Nah, tulis cenah kieu eta mangsina teu beak-beak. Siapa nyaritakeun mangsina goblok. Malaikat bamoal beak-beak lantaran mangsina cidu urang. Cidu urang teh mangsi. Ketika urang nyarita, tah eta jadi mangsi. Tuliskeun. Nah, lamun ganyawan mah urang malaikat nulis dayanya. Kanyawan lebah nulis tu bagus dah kurang diantep, lebah nulis tu jore mencekel kurang ulah ditulis ya. Emang malaikat bisa disogok sama kos Polda burung Polri itu mal bisa
Mal bisa disogok ya wah anteng istiqomah mantap can selesai di dunia diselesai ke dana di akhirat sendal orang leungit sakali nu urang tetap nu urang datang ke akhirat mungkin di akhirat gak bahagia urang teh sendal teh sendal lili ya Allah iya orang sendal lain lu dipaling ku si eta serius ya nah iya ya koto kan pernah kurang diadukeun datang ka urang nuntut ka jarum batur leutik pernah dipaling ku urang hadir heula minta pengadilan ya Allah ya Rabbi datang ke segede kieu urang teh ieu teh geus sabaraha banda batur harta batur nu ku urang dicokot lamun ridho nu dicokot na aman tapi lamun teu ridhoeun ti kumaha ya Allah cukup meureunana jangka neraka maling sendal dae matu baik sendal lili aduh ya Allah ya Rabb deres tu dipaling ngari daun mah lagi sendal ngaji sendal naon daya matu aju kumaha lah daya matu ieu ai beukeun malos aju ridho mah ngaji mah karena da karunya nya na geus diridokeun bu masalah mun kieu mah ngaji teh kotetang koteteng nangan sendal bu sendal naon tuh cepit sebelah lain aja kumaha wow sial tak goblok tuntut paling sia di akhirat deh jepit sebelah lain bagi nek nuntut eta kan dek kumaha nah iyalah sekedar gambaran Allah lamun encan murka ting jeung bendu-bendu ting moal wakani tekar ti atuh cai hujan aja leutik tapi bersadag-adag 12 meter 20 meter Masya Allah di jalan cai juga ini jadi sasaran metanunan liang emas sudah ditangkepan ku polisi lantaran nu jadi sabab bencana teh cenah eta sekolah wata mangke bae heulanan ulah sok kaju ngundang-ngundang bebendu Allah endek jeung henteu na make tiiskeun heula sebab ieu mah usum istighfar heula usum istighfar besi hanas polisi nangkepannya na horeng Allah gregeteuna ke polisi tambah aja polisi mah mana bener na atuh mana bener na tuh itu bener aja polisi itu bener mah tuh bener bayangan mana ayah tuh pengamanan banyak dengan modelna ya modelna jelema lamun bener dipakai karesep gitu bae lah itu mah geus jadi adat asal bener dipakai karesep ieu mah budak kritik bae ge budak kritik cerik di mobil lah cerik sia polisi stop boleh oge teh polisinya pakai galalaga budak ke cakep eta Masya Allah reng bapana polisi teh nah ieu mah henteu rek nyaritakeun kejahatan polisi bisi kasalahan teh aya di manehanana Allah tambah bendu engke tambah saya ida mendingan alal istighfar cekulah mah pemerintah ulah waka mengkambing putihkan lantai ngeputih bae sia mah lain hideung di sia mah da Jawa hideung sia mah
kesempatan ge ulah silih sedekah istighfar mega Allah geus urang nemah ngarasa dosa kabehan beres pedagangna meureun kami teh ieu teh bener dagangna petanina Gusti kami teh meureun tani meureun loba anu pibendueun Gusti kitu keneh ustad-ustadna jeung kiaina kitu keneh pamarentahna geus we ayeuna mah urang babarengan kabeh jang keselamatan urang maning instruksikeun istighfar heulana gubernurna ngainstruksikeun presidenna ngainstruksikeun istighfar sebab dia terus-terusan geus we kita sama-sama istighfar nasional di Senayan atau di Gorgor undang kiaina kiai partai bayar nambah bendung istighfar bae kudu dibayar tak kiai goblok tolol boloon aduh padpun siap istighfar kudu dibayar atuh nemah iya gara-gara nama ki partai ya kudu dibayar baik jadi ulah sok jalakeun ki partai cenah dah siap yang keladi kudu dibayar baik ulah ya orang babarengan istighfar geura ka Allah. Aduh laun orang terus istighfar ngalengis make kedalaman hati mungkin suatu waktu diberi ku Allah suatu waktu diberi alamat diberi sir diberi pikarskeun pikasieun diomongkeun sote ye urang kahareup tetep kudu mawas diri lobakeun sedekah jeung istighfar sebab cai gurung karang ngomong aing mulai diganggu siang ngaganggu aing pantamah di ditu titipan Syekh Maulana Mansur di luhur waduh ju aya nu ngageugeuh nah mulai tah ngageugeuh saha ya malaikat jeung sajabana geus urang kabehan babarengan nemah kasalahan dihareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala ulah aya pusuna peusin heulana istighfar mah sebab eta tadi kokobok jelema nu korupsi cai kobokana dipiceun samarukna batu taneuh teu nyaho atuh nyahoan jangan hiji cai mah tidak tahu urut korupsi maling haju nyana dahar kokobok gergeteu Masya Allah geus puguh nu zina cai wudu papan resepeun batu kali resepeun Masya Allah kali cai dipake kurang sang dipake mandian mayit dipake ngumbah-ngumbah kotoran sajabana jeung sajabana balik deui ka taneuh disedot deui kurang jadi bersih deui maha kawasa Allah urang teh nginum cai anu bersih padahal mah teh urut mandian mayit urang teh nginum cai bersih dina taneuh disedot ku urang padahal mah urut nyisang si mbak ayo pikir maha kawasa Allah urut kutar kotor balik deui ka ujug-ujug reuneuh tapi kok eueusian
gambruk eta jelema boga tangkal kadu masyaallah buahna pohara jasa bagus sesuai jeung aturan ahli pertanian tapi kunaon atuh eta sajabati buahna raragagan padahal geus aduh geus hebat raragagan tangkalna ge aju lain aya naon kurang teu pernah dipikir seperti eta teu pernah hanya jelema-jelema anu dibere bijak jelema dibere hikmah ku Allah anu paham ka urusan-urusan kosmik etalah para aulia-aulia Allah dibere ku Gusti paham jangan nasehatan umat ngan eta wali sok saliru jeung dukun ge aku begitu beda padahal perjalanan anak ai dukun mah atuh dukun ai wali mah tuh wali ya ai dukun mah kayak hadam-hadam bah jamrong hadam nirjan jin miing jin macam-macam ngageuh di pakuburan tangkal kayu gede rindang tangkal kayu golkar eta jin melulu gitu tanya sekedar jang ropong pikiran orang kalam itu sing hade sakali deui geus urang babarengan di lembur ge ditahan lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sedekah falau kutila bimusaqalin loba ieu masalah zuqalin muhaddadin ya tuluy dicontohan wa ma tabima awjarahu naslun wa sarafihi urdusa mipimurri wa matabima awina khalaqa bi ubulatin wa sabahu samun bawa qabiadin wa jabalin zumma saqata minhu haram kimusanib didirek nyaritakeun binatang buruan anu diburu tetapi balukarna haram teu meunang didahar kahiji lamun aya jelema zaid misalna maehan bele maehanana make benda anu berat nya make benda anu berat atuh misalna atawa anu sok dikitukeun teh naon jepretan mah orang kampung bandring Cilongok mah bandring keren zetik jepretan batu kampung ya seperti eta lah burat kan cek kena tetewan teh begitu dibandring kena ngegelepek ta eta hewan anu kena ka bandring kena ka jepret ngagelepak
eta binatang tersebut temenang di dahar. Dama sarua jeung palengpeng ngaranna palengpeng. Di palengpeng, itu bahasa hebat tah. Di palengpeng teh itu bahasa Australia. Asli cerongok. Di palengpeng ya Allah dari atawa ya binatang di palengpeng make panah panah model make tembakan naon gara-garana mimis atau ieu mah make panah nu seukeut make tumbak anu seukeut. Nah binatang teh ditumbak seukeut. Kemudian binatang tersebut kena barang kena geus kena ngagoler make seseukeut datang ngagoler di palengpeng jadi geus kena jarohahu naslun kena cek praktek di palengpeng deui kumanehanana jadi 2 kali maehana nu hiji mah make seseukeut geus ngagoler kan lamun eta diantep bae mata bismillahirrahmanirrahim set make seseukeut goler awal ieu mah barang geus ngagoler nah kurang puas ya kau ini palengpeng siaga 2 kali berarti eta paehna nyaho kunu awal nyaho kunu kadua samar teh 2 sabab teta binatang haram temenang di dahar ya atawa sikolin muhaddadin kabundukatin wasautin 2 kali sarua pada tadi hiji tembak ceger barang kurang dipariksa geus ngagoler kan lamun teh mah eta binatang teh diantep pae tapi barang dicampurkeun ku urang masih kena uyak-uyakan urang kebenaran mau pecut ya ku aing sekalian jege atawa mawa ponta nyawa ponta pamikulan budak kuari mamanya ke ponta ayo siap ponta ayo ke pontang ponta mah pamikulan karena ponta atau naon bae lah urang dijeger ke deh jeger jadi 2 kali haram hukum masya Allah tawa ya binatang teh dihantem sahmin bila naslin jamparing lain make seseukeut na wala hadin aw sahmin wa bundukatin 2 eta haram hukumna masya Allah atawa dihantem make seseukeutna aya binatang kolebat sikat orang atau lamun di daerah seberang mah make mana atau kan di seberang mah ditiup gak kencang ditiup naon ngaranna sumpitan siapa sumpit mah paranti mie Solo. Ya Allah, itu nyaho cicing. Ya Allah, tah. Kena, barang kena ya.
otomatis kan oleng nyana teh akan cari napas oleng lewat hantem deui kurang joget make awi atau kayu atau naon gitu ngaranna jamparing. Nah eta teh pae jadi dua, hiji ku seseukeut, nomor kedua dibabuk timururihi wa mata pae nya eta sarua bae haram hukumna. Teu beurang teh kos kitu mah. Ya. Atau orang yen jaring gede jaring mah atau racik letik racik budak wae mah nyen racik budak angon baheula nyen racik teu di luhur. Nah eta racik tah diracik atau dihadap ke laletik ai jaring mah kan gede. Nah eta jang manuk atau model kala besar. Karena rasanya ngomong jibana ini mah kala besar. Kala besar tak kieu ye ieun liang se geus ieun liang tadinya nyeun jaring ngan jaring kala besar mah itu jaring gede tali doang kala besar ngaranna tali doang set aju make kadinya cakip make karet ka luhur. Jadi kitu tahat di nonghol lamun aya manuk atau naon masuk kadinya ngajepret sorangan sata aja kena beungna jeplakan kala besar ngarti kaling ya. Ngaranna kala besar eta kok kitu tah geus sia keluar teu ngarti mah. Oh kan, iya pengalaman kerbaheula mah kos gitu tah racik letik sok diteudeun di luhur sayang di mana asup nyana set asup kana racik aya deui jaring gede aya jaring mah berbagai-bagai geus jama jaring aya deui kala besar mah dihandap ieun liang ala kadar terus make tak kadi karet ka luhur ieuna nonghol di dieuna make tali atawa tambang geus di mana-mana asup cepet eunangnya ngagantung ka luhur kala besar geus teu bisa diganggu gugat kala besar. Itu geus kitu bahasa baheula tah mah. Nah endek kumaha bae endek jaring bulatin endek racik endek kala besar asuplah kadinya hewan naon bae nu ku urang endek di ala ngaranna ge di leuweung manuk lah racik biasana. Nah kala besar biasana embe atau nu gede-gede. Nah jaring umum sama jaring mah kena kena kecekek kan geus kecekek kan ngagantung kena kala besar ngagantung dengan beberapa menit paeh nah paehna kena kala besar kagantung paeh haram. Nah manuk kena kala besar atau manuk kena racik haram. Nah aya deui eta mah make leget oh siapa leget beureut tadi tah atuh leget balai deui eta mah make poles ngaranna leget mah. Jadi lamun leget mah teuneun kurang di luhureun tangkal tah engke manuk kadinya enslak rapat habis hiber kena leget ngaranna biasana tah mah pake ngaleget jahe. Eta aya bahasa kolot teh leget moal diteruskeun ku aing mah tuh
baheula mah loba teh cara-cara ngalah hewan lantaran baheula mah kan di urang leuweung zaman kula leutik teh ka ditu leuweung eta di masjid teh leuweung belah ditu leuweung jadi loba hewan-hewan carana eta seperti tadi racik jaring leget kemudian atuh ayeuna naon gitu kala besak eta paranti ngalah hewan-hewan deuk kumaha bae carana kemudian nyana kecekek haram hukumna kecekek paeh maksudnya kena racik manuk haju benang alaan kurang racikna hirup atau tinggal dipejit atau halal tamah ieu maka cekek paeh haram atawa aya manuk di luhur tangkal kayu kemudian kurang dijepret atawa make jamparing panah kan lamun dipanah orang cep langsung ke handap ka taneuh teu halal sarua jeung nembak orang nembak cek Bunyamin cekal ku gede geus eueuh bari Bunyamin naon tembak bismillahirrahmanirrahim cep beragak langsung ka taneuh pae halal geus tanpa dipencit teh halal urang nembak cep langsung ke handap halal kuari mah ragagna henteu langsung ka taneuh kapangpang tebak urang bismillahirrahmanirrahim tecat nah kena pangpang heula blok dipangpang kara ka taneuh haram bedana sakitu sebab naon sebab ditembak mah langsung kan ku urang bismillahirrahmanirrahim cat langsung ke hadap lek ai ka taneuh mah deuk ragang ka mana deui lain ka taneuh ya ka taneuh lah atuh sok kumaha luhurna ge halal nah ieu mah kena pangpang heula begitu ditembak bismillahirrahmanirrahim lat kena pangpang blak sarua ejeung eta manuk teh saenggeusna ku urang kena bedil kena tembak sarua jeung dipalengpeng kan itu sarua jeung dipalengpeng buat teuing paehna mah eta tah kena pangpang gede nyana blok waduh nyana ge lamun aya soran aduh kan ya Allah ya Rabb atau kena cai urang nembak dulu bismillahirrahmanirrahim ragagna lain katana ka empang blak ka empang cai gede tah detail kurang paeh haram sebab mungkin paehna nyana teh lain ku tebakan tapi kalelep teu bisa napas nah iya lah perlu kurang diperhatikan bagi penembak bagi pemoro di Garut bahkan masih ke zaman kula di Garut di dieu mah geus teu pati geus henteu di Garut mah aya Gunung Jabal disebutna eta teh paranti moro kares eta teh paranti moro anjing urang Garut mah ka ditu teh leuweung keneh mun hayang nyaho makam almarhum di ditu almarhum Kartosuwiryo DI eta di ditu almarhum nyaho almalun teh nyaho teman Kartosuwiryo PKI teh di ditu di Garut mentek urang Garut mah hampir PKI kabeh itu asal di negara anu hebat deh jelema mana begitu aya Kartosuwiryo
ke kantong PKI di ditu. Ah teu jelema ge tareus atuh baheula datang ka dieu teh Inggris ka Banten, Belanda datang, wah segala atuh urang Banten tareus berhadapan jeung jelema-jelema luar. Atuh batak ge urang Banten mah moal waka ngobrol jeung jawara lamun masih kene bulu centong kan. Itu jangan bisa ngapak mah moal. Nah, lamun geus harak Banten ngaranna. Tak eta aya jelema ka Lampung aku urang Banten sieun. Terus dikieukeun ku urang Lampung ieu Banten urang coba ieu. Ampun kula mah lain Banten jagna pondok. Epes neer ya budak. Atuh ai geus kos kitu geus sanajan urang mana urang mah Banten paeh-paeh geus. Tapi nya geus teu ungkulan meureun nya. Ai jelema bodoh atuh kitu bae dia mah. Tah, ieu jadi tebak atawa naon bae panah ragagna henteu langsung ka taneuh. Tapi ka pangpang atawa ka cai. Paeh. Geus haram. Beda jeung manuk cai. Manuk teh kapan aya manuk cai disebutna manuk cai mah manuk naon? Manuk nusok dicai. Belibis belekok sia takus belekok. Paribasa kolot belekok sia. Ya Allah, eta kan aya baru dicai tah mah. Mun sawah caah nya nama didinya kuntul. Sarua eta teh manuk cai nu kos kitu ngaranna. Nah, aya bahasana keleutik mah kuntul ngadu. Nah. Aya. Keleutik mah aya nyanyian-nyanyian kuntul ngadu bakul segala naon. Tah eta nya keur dicai emang manuk cai. Emangnya nama manuk cai. Sewaktu-waktu doang nya nama hiber teh ka sayang. Ya nama dicai baheula makan naon karangarana musim hujan teh kan karasa ku urang. Caah tapi caahna caah tiis. Caah adem. Aya bahasa siduru pan baheula mah. Siduru lantaran isuk-isuk tiris. Jadi siduru urang isuk-isuk dihareupeun bari meulem dangdeun mubuy jagong eta baheula mah masyaallah moal terulang kembali. Aya siduruan segala. Heeh mangkana urang can mandi ku kolot geus jijiweur mandi heula sia mandi heula ulah kasih duru ai kula mah tetep tas mandi si eta mah teu datang ka lohor teu mandi mentak embungeun babaturan babarengan bentek baheula mah kos kitu tah bahasa naon gitu kaayaan urang caah teh sawa emang babanjiran usim engke tah rada turun we seutik usim simet. Waduh simet mulai geus urang neangan pangitik. Nah kudu diajikeun heula ka kolot urang. Mais manggang morogo poos. Mais manggang morogo poos. Ya neuk mais apa manggang? Nah lamun mais potong perba mais ge tungtungna. Mais manggang potong. Morogo capek eta mah menang nama lauk ngorogo heula. Haji Pendi mah dina pos. Atuh teu menang. Motongna tah pangitik ulah di poos. Eta kolot masya Allah. Tapi sugesti budak tetep usul heula ka emak ieu pangitungkeun mais manggang ngorogo poos. Tah ieu poos tah sakitu tah. Nya ulah tah. Potong. Menangan. Tapi lamun kurang teu diajikeun heula tah poosna di atep teu meunang simet kena ge hiber bae. Simet kena hiber sanajan ieu geus nyengkleh
geus cengkleh nyangjangna masih keneh hiber keneh bae bebe mah teu meunang-meunang atuh posisi mah urang dek nganjang ge kudu dihitung awak urang mais manggang besi datang ka dia poos nah potong huluna asa macem-macem bae nah ieu manuk cai tembak manuk cai mah tembak orang emang dicainya nama bismillahirrahmanirrahim cap dah karena cai otomatis pae beda manuk awang-awang jeung manuk cai manuk awang-awang malah mun ditembak ka cai jadi haram tapi manuk cai mah tembak emangnya nama dicai atau kacai nya nama halal minggu hareup ngaji pindah deui nu ieu poho 3 minggu nu kamari poho eta tah loba ngeri di teh positif tapi moal ieu mah sebab pagawean urang jeung urang terbiasa maksudna pepencitan mentak sing hade ngan urusan kosnya mah geus eueuh ku ari badi urang mah geus eueuh zaman urang laleutik mata kolot-kolot masih keneh beh lamun banjir ret tah geus aya setengah galeng lauk masyaallah geus lauk boncel lauk lele endet nu ngaran betik nu ngaran betok eta mata nu ngaran nu laletik julung-julung teh parah eta mah tinggal kitu doang teh parai mah masyaallah tapi seuit eta parai nah itu ge kun ngadok-dok tah disebut ngadok-dok tuh kuari mah inget we dok-dok eta lain urang udik goblok ate emang bahasa baheula mah begitu dok moal nyawa budak kuari mah nah diranca di itu suku-sukan teh keur naon gigituan orang keur ngadok-dok disebutna eta nu paling ngeunah eta parai dok-dok teh beuh begitu masyaallah eta zaman pohara nah kejadian kula eta di dieu teh kan sawah ieu masyaallah eta lauk saember lauk lele saember dibawa deui ka imah bawa deui ka nyu saember teu beak-beak sakabate si menang lauk di mana itu tuh di sawah geus sabar ember geus aya 3 ember balik gede lain lauk si eta nya emberan kitu lauk manja bae lain balik gede si bahaya inget ka abah tah masyaallah ai emberan kitu ba itu tuh lo pakai geus balik lain teh jin sia atuh kula tunggu ngabalikeun nya neuk magrib abi abah eta ulah aya beakna lamun geus 2 ember 3 ember beak tahu itu tah patokanana lauk teh deuk gabus boncel lele mun sardang teh ieu mah di ditu lo pakene bah ditu kan aya kedokan tah setik nyaho sabar ember keneh balikeun lain teh sia untung saya teh dicekek ge nah lamun saember 2 ember di itu keneh aya setik deui lauk ke mangarana tak kolot baheula mah geus nyaho bebanjuran tapi loba imah kula kan eta ieu naon ngaranna kebon kirai santri gogo kabeh kula ge meunang ajre-ajrean wah mantap wah belut barang digitukeun belang wah embung aing ore belang datang ka kuari embung aing malah geus mending di meja bae kakauseun eta datang ka ayeuna mun inget ya Allah eta inget mautna doang tadi kieu-kieu di paut bunga teh bunga urang pan belang atuh lain suwe meureun hewan ge resepeun ya Allah nah ya zaman-zaman non gitu nggak subur bunga aduh eta di liang bage zaman saya liang geus kikituan bage geus teu kudu make di naon kitu tah ngaranna lain urek kanyaho urak
usup mah jeung teger mah ya mah liang mah urek ngaranna bodoh sia aya eta manuk ge ngampar pandinya di sawah teh ngampar manuk masya Allah ja urang teh ngahiji jeung manuk belekok manuk naon garang-garangna kuntul manuk eta di sawah teh urang sisi teh eta babarengan jeung manuk ya Allah ya Rabbi tapi ditewak mah hese babarengan tapi ditewak mah hese tewak urang atuh hiber nya ge itu lain bangsa ceknya teh tah eta zaman para kabayangkeun zaman eta ya Allah lelenya sengit betik betok sengit ajunan ngaranganna boncel sararengit gabus geus ngeunah lain lalagaan ngeunah teh eta mun meunang lele colok sah turihan heula cekolot uyahan panggang setengah asak setengah asak geus kitu-kitu ngeunah aja saya dipanggang kene geus toelan kan urang aya getihan kan mantep eta nikmat jasa nah kamari dibawakeun di ditu di pondok panai ranca pondok kadinya tah lewat ke Maji Pendi tah lauk nu gede di ranca pondok eta gabus gede jeung lele jeung betik beul deh sebadek kieu betik betok mau meureunnan ka jajaden betik lah bae sagede kieu komo betok sia ye dengekeun heula betik lah bae sagede kieu komo betok mah atuh aing mau lele tah dibawakeun asakeun berbagai lauk orang semua makan besar aja sih tapi beda barang diuk di tempat ambeuna lainnya bakal lama sengit ieu mah bau nu bogana mah disebutna bau manehna kolot baheula teh ieu mah bau manehna ieu mah eta lamun geus asal bau manehna geus bagus mau dijabarkeun ku aing bener nu ngeunah betik teh ngeunah betokna teh ngeunah lelena beda rasana limbah meureun caina ku ari ge urang lamun ngadahar lauk emas di daerah urang nu geus dikeumkeun di urang teu penting ngeunah Bogor ngeunah Pandeglang nu paling ngeunah di ditu di Citorek asli kene pan di ditu mah caina sing kerelek teu kudu diasakeun ngeunah iya kan urang seputar nyaritakeun zaman kamari ieu tangis eueuh zaman eta mah zaman Jalalujur jeung Adil kayak manuk mawa non gara-gara amrang dek nyieun sayang ngadele kut pem kut dulu cek mah mantas aing eta masyaallah terus we datang ka endogan di deuleu bareng asmara endogna 3 encan kabagia aing kan pangheula mah aing kut pen aing dulu mantas bolot kudu aya 5 karakter 3 ke deuleu deui bisa heopat ke deuleu deui moal daek jujur ya saya tah terus megar terus bulu jarum terus eta ya Allah ya Rabbi mana nu dulu ya bulu nu gede mana nu mantas bulu nu rada mana nu bolot bulu jarum jujur jasa eta zaman eta ya Allah ya Rabbi moal aya bae nyokot sorangan moal aya dinanyana mariksa ge ka ditu bebeja nyana aing mantas di ditu mariksa beusi eueuh bebeja ka babaturan lamun DPR ku ari kitunya ya Allah ya Rabbi kararasakeun kene eta zaman ku jujur teuing adil jasa
kurang kaleweng manggi cecendet arasak manggihna kutiluan bagi tilu. Masya Allah ayat si meureun teh jujur mah harita si eta tah babagi batura dibere lain cecendet berenuk cecendeknya punya nakal be emang tiba heula meureun nya teh jujur kabawa kapai hasanna tah ieu ya zaman itu seputar nembak ragak langsung ke tanah halal nembak atau lain nembak bae jabari panah suitan lain sebagainya atuh tamun langsung ke tanah halal tapi kapangpang haram sebab sarua jeung dibabuk deui berarti sakumaha tadi lamun bimbo sakolin haju manehna taeh halal tapi lamun kena jamparing seseketna lamun teu kena seseket mah dipalengpeng atuh tetep teu halal kan kudu make seseketna lamun teu make seseketna tuh haram dipalengpeng ngaranna haram tetep pamonggol palempeng tahnya teu meunah kecekek jadi sarua jeung dipaehan lain make seseketna hiji nomor kaduana dipaehan make seseketna tapi dihajar deui 2 kali berarti sebab paehna haram atawa kacekek haram sarua bae atawa ditembak dipanah raga kena pangpang haram atawa ragrag kena cai haram sarua jeung paeh make 2 sebab haram ya Allah atawa kaluhur gunung sarua bae aya manuk di luhur gunung aya tangkal kayu nah tembak orang begitu tembak bismillahirrahmanirrahim ragag tah kaluhur gunung plak di luhur gunung ragag deui ka handap 2 kali jadi berarti tarolah meureunanan ai nyaritakeun gunung di urang mah pan gede nah lamun baheula mah kan aya lain gunung disebutna teh hunyur nah geus aing geus dibedaan ka arah budak Sulamitan hunyur ngaranna eta teh gunung leutik ngaranna hunyur teulah di urang kan loba hunyur sawah hunyur loba ari di Garut mah parahyangan pasir ngaranna nah eta kena hunyur blak datang ka hunyur ti hunyur ragag deui ka handap blak jadi 2 kali haram sarua komo tama tembak gunung santri ka luhur di gunung aju ragag blak ka handap blah teu tama geus haram jasa tama jaluhur tama ieu bati hunyur bae hunyur blak ti hunyur datang ka handap deui blak deui ka handap tetep haram 2 kali boanya na paehna ieu adalah kuno kadua tebeunang sambarangan Masya Allah haruma ada teh wasabahu sahmun atawaya binatang kena jamparing atawa tembak benang bawa ko abi ardin hajunya naragrag kana taneuh aiheg aw jabalin atawa gunung sumasa koto minu ragrag deui ka handap haruma haram walau asabahu sahmun bil hawa wallahu alam shawab. Alhamdulillah hatur nuhun sadayana nu tos mampir kana channel abdi bantu share subscribe yuk hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.